Hasil euy. Ieu. Tadi budak Jiwa budak. Polong eta budak. Polong. Kamarana ya budak pusing kieu ye. Aing teh calangapan sorangan bae ye. Gara-gara ulah kamari. Enggak ngabedinya. Hekin dia Aing mana ngopi sarongan be dirinya. Aing mikiran nu kamari. Kamari naon teh? Eta kerja marane teh ageun. Kunaon? Jai lain Ismet. Oh, Ki Karmet. Oh, eta. Jeung ngopi lah tuh. Ujing eta gulaan aing po saking pusing nah. Heuh ge pait teh. Tuh anjing. Jangan percaya kana aing. Dia susah teh naonnya. Aturan ke susah aing jeung mikiran kamari jageun. Eta atuh diteharikeun ku aing bapak eta bikang. Oh, aing Ismet kadinya deui. Terserah urang penasaran ieu aing. Ari urang mah terserah saroan, urang mah kan nganterkeun doang urang. Dengan aing ieu penasaran. Kunaon manehna eta ngomong-ngomong pan pulang sampai kalor duit sagala kan eta. Dia nek ngararanteur aing bener yo. Aing mah siap. Bari arjek pusing parusing mah aing mah siap ayo. Turat aing bae. Ari ku ana ngolo mah kana urang gebugan bae kurang. Maneh itu gabung nang kebubuhan bae eta anak batu. Pan ngolo kana urang capek-capek kayak itu keluar duit Tengan pan. heula eta baturana teh baturana. Hiji deui. Ari baturana mah kumaha geus carana bae eta mah. Wana mah urang aya gebugan. Ulah Kudu nanya heula eta nu hiji deui teh nu hiji deui. laina naon urang. Ari ditolak cinta sama orang tepat di sengsara teh mun bukan jelema mah urang atuh dibawa ke polisi lebih sengsara. Atuh teh urang kumaha we carana urang kabur lah ka mana ke. Aing kabur ka mana jeung ieu aya ke Kornia. Ih Kornia. Nah, oh Garso amat teh ngapuran budak we gitu. Ya budak lah. Mana ya? Oi, aing mau neangan dari ya. Ada cuma di dia. jaya dia jeung nih. Ngomong ke doang ini lah. Salaman nih teh pertama kayak gitu. Ngadi nih we. Lagi nih, gue. Sebelumnya dari dia kerja mau kenal ini kan. Gua juga masalah kami. Sama si Yuyu. Kemarin dibawa ku aing anak Ki Karmet. Terus reaksi kayak Ki Karmet. Asa-asa aing karena nama itu. Coba Karmet. Jelema mah leutik ya, tapi ini mah orang keur ngobrol nama duaan jeung mana eta. Karmet eta jeung baturana. Terus kami ketemu di situ mah sorangan bae aing rada juga eta. Terus Dia pernah kadinya apa? Ki Karmet nu jelema leutik terus kumisan ya. Tata bener eta. Iya. Terus kumaha dari eta? Dia olahnya Eta bener eta jelema nama eta leutik. leutik kumisan. Iya. Bener di Atau sampai ngaluarkeun duit sagala. sabaraha duit? Tuh mun teu salah mah 100.000. Diolo dari eta mah. Aing geus pernah kadinya baheula. Oh dia mah sekarang jauhnya. Cara tetanya kana aing. Dia Masih kitu mah geus berarti dia pernah kaulos. pernah kabukakeun ieu. Geus pori mah Nah hate aing ieu untuk unek-unekan. Hari si Jamil naon gawe aing. Sor, dia di mana? Yang duit itu. Ih, urusan duit nomor hiji. Aing nelpon lah. Si Amsor kah mana ya? Di WA aku yang balas dari mana ya? Sor? Dia di mana, Met? Biasa, tempat biasa. Wih. Geus geura ka dieu aing nangguan sor. Aing keur di masih agil yo, terus ngajual ka apa aing. Aing malam mingguan bolon. Wah, anjing tinggal di bahasa si Bunda aing. Ah, siap. Aing meluncur ku ari.
Ih, di mana bae deh sor? Aing tos ngajol ka apa bolon jeung malam mingguan aing teu boga duit. Gua kamu gue bae. Kan aing aya duit mah. Kamari cair. Aing kamu gua teu boga duit. Sor, masuk mana bae sih sor? Aing taat aing dia. Lamun naon anjing? Aing penting namanya. Ulin aing kana santri. Eta sasalaman aja jam Sakieu? tapi aing dia kudu nempel anehna. Terus salaman sakieu. Kita kumaha carana jeung aing teh lamun hayang menangkeun santri. Duit, gua mah. Gua aing teh boga duit. Ya pasien deh, ipu deh. Ah. Ipu deh. Mari bilang ipu deh. Oke, hari gitu mah. Editna koe jeung meuli Silver Queen ya kana nikah. Ya, minta dong bae menumpang. Menumpang matana dideuleukeun. Kan aing lamun ke dia. Saya menumpang matana dideuleukeun. Banget dong rorongo gitu men sampean. Udah sabar. Ongoh teh nya ongoh. Loloon. Nang cepet kamari. Nyok itu main. Pilu kamari dia mah. Aing nelpon. Halo. Jadi dulu Oh. Sasarkeun subur budak bae. oh enak Woi, aing balik lah yuk oh geus aing buka dulu ya. Ya balik ya. Mati dia mah enggak dulu aing terpusing.